Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep anu teras manco kana dongeng Sunda. Mangga tiasa di subscribe wae nya ulah hilap dina channel dongeng Mang Aa, di subscribe heula. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-14 nya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana. Hanja urang teh dugi ka medar kaayaan di lembur wado teh nya anu harita Ginggi nuju di jajab ka hiji bumi teh anu aya kapapatenan teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Eta geuning pakaya tetulus di jabal, naha atuh ieu budak betkolu maihan maneh. Ceuk Ginggi kituna teh bari menta Pak Idin jang papariksa kana awak layon. Ieu kunaon beheungna jiga tapak nyekek? Ceuk Ginggi, sabab dina beheung ngageleng tapakna hejo. Nya pan ngagantung maneh ku sabuk. Ngelel henteu atawa ngabudah? Henteu ngan naon bajuna setengah rangsak dirangsadan ku meong. Lain nya kunaon atuh? Eueuh nu besa nembalan ngan sanggeus rada lila indungna nyarita ieun kabiasaan budakna. Lamun aya kahayang teu dicumponan sok ngarangsadan pakean. Ogoan atuh, ceuk Ginggi. Eta mah baheula zaman keur budak. Ari geus jadug kitu mah tara pirajeunan ngarangsadan maneh, ceuk bapakna. Ginggi ngahuleng kumaha geus papariksana manehanana teh masih keneh can aya anu bisa dilaporkeun. Geus papariksana ieu deuk geuwat dibawa ka pajaratan, ceuk nu sejieun harita teh. Ginggi cengkat ngaleos kaluar ku wado oge nuturkeun kaluar. Kami penasaran rek terus nyusud sabab-sabab maotna eta budak parawan, ceuk Ginggi di tengah jalan. Nahan dikaboga rasa curiga, ceuk Kuwu, tapi Ginggi mah teu nembalan. Nu jelas eta budak geus maot samemeh awakna ngagantung, ceuk Ginggi harita teh. Kuwu neuteub seukeut tapi Ginggi mah terus noyod leumpang atuh Ki Kuwu kapaksa nuturkeun gagancangan. Ki Kuwu teu sanggup ngalawan sabab eta jalma bedasnya. Jigana Kuwu wado surti kana naon nu ditanyakeun ku Ginggi da buktina unggeuk sanajan lalaunan oge.
Raden Suji Angkara teh jalma sakti manggulang mangguling. Mani ngarujadkeun panto ku sakali nyepak tumbak besi oge tapi kabingkeng ceuk Wado. Cenah Raden Suji teh jalma sopan. Oh, ari keur cacarita mah memang kitu. Mun ngomong kalimah-kalimahna ngentep seuruh matak genah nu ngabandungan. Ngan tetep aya hal-hal anu neugtreg. Mun aya kahayang sakalina dipungpang ambekna kagila-gila ceuk Wado. Urang Wado mah sarieun nya kaasup kami Sujang omongna deui. Nya keun ku kami urang Talungtik ayeuna mah kami amitan edeuk neruskeun lampah ceuk Ginggi. Hayu ka imah kami heula. Nah edeuk naon gitu? Andika keur nyieun lalampahan meureun butuh bakal ceuk Wado. Nah make kudu makelan sagala rupa da kami mah teu boga jasana naon tembal Ginggi rek ngaleos. Mending ka imah kami heula atuh dahar inum heula 10 kaneun mah kubu keukeuh maksa atuh eleh deet ari dibibitaan ku dahareun mah akhirna Ginggi ge daek da nya beuteungna karasa lapar pisan. Di imah kubu Ginggi disuguhan kadaharan anu ngarareunah manehna oge dahar mani ponyo pisan saking kulaparna. Basa tulus amitan samemehna Ginggi dibekelan endong teuing naon eusina mah. Mimiti nama manehna kekepehan mung nampa tapi anu deuk mere keukeuh maksa sangkan Ginggi daek nampa. Pikeun kadua kalina Ginggi ngelehan sabab teu hade nolak kahadean batur. Kami apal anu ngumbara mah loba pangabutuh. Nya ari gede mampi manaeun ngan ukur sakitu-kitu na kamampuh kami dina mulang tarima ka Andika Sujang ceuk Wado. Ginggi narima eta kahadean kituna teh bari mesem sebab dina hatena manehna nyarita piraku polah manehna anu ukur sakitu geus dianggap hiji pagawean anu perlu nampa upah ngan bisi anu mere tu genah mun ditolaknya kapaksa ditarima. Ginggi ninggalkeun kampung Wado bari nyolendangkeun buntelan 2. Hiji buntelan pakaian manehna hiji deui buntelan pamahanan ku Wado. Manehna neruskeun deui lelampahanana nuturkeun jalan Padati anu muru ka tebeh kulon. Nya maksudna mah edeuk nyusul jeung nuturkeun rombongan Suji Angkara anu geus leuwih ti heula muru ka kulon. Ari jalan Padati ti Wado teh sabenerna mah lain cepet ngulon tapi rada ngaler. Lamun mah tadi disebut muru ngulon sabab tujuan ieu jalan Padati teh akhirna mah bakal anjog ka wewengkon kulon. Ari dayeuh pakuan Pajajaran pana ayeuna di wewengkon kulon nya rada ngaler. Rada jauh ti Pilemburan Ginggi ngadondiuk heula di sisi jalan manehna panasaran hayang nyaho eusi buntelan-buntelan pamere ku Wado. Nya meureun sasaha oge bakal kitu sok hayang nyaho barang pamere batur. Tetela eusina teh pakaian 2 setel ti mimiti kampret calana pangsi jeung iket. Oge aya kadaharan harita keneh bisa didahar tapi oge aya kadaharan anu kudu diasakan heula. Tapi anu Ginggi heran dina eta buntelan teh aya kanjut kundang di jerona merekis barang logam tina perak. Anu Ginggi teu apal jang naon kaperluanana. Kusabab teu apal jang naon jadi kumanehna oge henteu pati dipikiran. Meureun anu perlu dijaga mah kadaharan we ulah tepi ka murag di jalan. Urut kikiping roda Padati teh masih keneh aya hartina manehna kudu terus nuturkeun tapak Padati. Kusabab leumpang ngiciprit gancang atuh kira 2 kali panyepahan oge Ginggi geus bisa nyusul rombongan Padati.
lapat-lapat ti keanggangan kabireungeuh ke kebul jalan balukar suku kuda. Ginggi nerekel heula kana dahan kai, rombongan dihareup kabireungeuh beuki atra. Aya roda padati kana 5 na sabab hiji boga na urang wado. Jumlahna rombongan tetep 20 urang. Ukur 5an anu tarumpak kuda mah nu sejena naha manggul babawaan atawa ngadodorong roda. Basa rombongan ngaliwatan jalan anu pungkal pengko anu laleumpang oge luak leok jiga owak orai. Lamun ngaliwat ke jalan anu mapai pasir anu laleumpang terada merowad da meureun jalanan nanjak. Tadi kuwu wado nerangkeun engke cenah dihareup jalan teh bakal nyabang 2. Jalan anu kakatuhu eta jalan anu kakandagalan teh pasanggrahan tur bakal bangblas ka puseur dayeuh karatuan Sumedang Larang nyaeta dayeuh Ciguling. Tapi lamun milih nginca bakal asup ka Leuweung Jati anu jembet ngan ieu jalan ka kenca awal akhir nama bakal muru dayeuh Pakuan Pajajaran nyaeta ngaliwatan karatuan Talaga Raja Galuh jeung Sindang Kasih. Teu ngaliwat ka Sumedang Larang tapi ka wilayah wewengkon karatuan Galih Pakuan. Milih jalan ka Talaga leuwih gancang ngan leuwih rumpil jeung utamana mah loba diganggu ku begal harita ceuk kuwu wado. Tapi basa Ginggi beuki deukeut nuturkeun rombongan jiga-jiga maranna teh eudeuk milih jalan ka palebah kenca. Ginggi ngadeuketan rombongan sabab kabireungeuh. Ki Ogel keur cacarita jeung Suji Angkara manehna ngagunakeun elmu hilibir sumping nyaeta elmu pikeun ngadedengekeun sora ti kajauhan. Naha Raden, urang teh bade milih jalan ka kenca kadenge harita sora Ki Ogel. Nya jang ngirit waktu. Jalan ka dieu mah pan motong, tembah Suji Angkara. Tapi Ki Ogel nyebutkeun yen jalan ka kenca mah leuwih rumpil jeung loba gangguan jalma jahat. Masih leuwih loba jalma jahat anu aya di Leuweung Jati wewengkon Tanjung Siang, tembah Suji Angkara deui. Tanjung Siang teh pernahna antara Sumedang Larang jeung Sagara Herang. Lamun rombongan teu milih jalan ka Sumedang Larang nya moal ngaliwat ka Tanjung Siang. Ki Ogel, meureun andika apal omongan kaula jeung ku wado. Yen urang Sumedang mah geus kapangaruhan ku Cirebon. Urang Sumedang Larang sanajan teu katara tapi keur aya patelak. Sabab nu hiji hayang biluk ka Cirebon, nu hiji hayang tetep satia ka Pajajaran. Rakyat Sumedang anu teu satuju ka Cirebon milih ngajauhan Sumedang tapi jarari jalma jahat. Caricingna di Leuweung Jati wewengkon Tanjung Siang. Tah, urang teh embung patelak jeung jalma jahat tapi anu sabenerna pro Pajajaran. Cek Suji Ungkara. Ginggi anu ngabandungan ieu paguneman ti kajauhan jadi inget kana omongan Ki Darma anu jadi guruna. Yen bener cenah aya rakyat Pajajaran anu akhirna jara dibegal, maranehna remen ngabegal sodagar Cirebon. Sodagar Cirebon anu ngakut hasil laut seperti uyah, petis, lauk asin sok dibegal di tengah leuweung. Ginggi mireungeuh yen rombongan teh akhirna milih ngenca anu hartina bakal ngaliwatan Leuweung Jati anu pajah ceuk Ki Ogel loba begal. Manehna terus nuturkeun rombongan pikeun ngaliwatan Leuweung Jati gerotan. Lalampahan ka ieu tempat teh memang karasa bangga beuki asup ka jero Leuweung Jati. Jalan teh beuki rumpil. Loba kakayon anu ngahalangan, jalana jabah heureut jabal laledok ku leutak. Jalan taneuh teh rembes ku cai. Lain pedah aya hujan, tapi ieu leuweung saumur tara kaanjangan ku cahaya panon poe.
Kikiping roda padati mindeng ngabebes kana leutak, tepikeun ka anggota rombongan kudu nyunyurung padati leuwih tanagaan. Hayu geuwatkeun ulah leleda geura, sabab urang ulah kasorean di tengah leuweung ye. Ceuk Suji Angkara. Tapi da ukur bisa marentah sabab rombongan mamajuna teu bisa gancang. Tong boroning roda padati malah suku kuda anu ditumpakan ku Suji Angkara oge remen ti blesek tepikeun ti dikes sukueuna. Ki Ogel kudu turun tina kudana kusabab kudu mantuan kuda bogana Suji Angkara anu sukuna ti bebes tea. Ki Banen, Seta jeung Madi oge kapaksa tarurun tina kudana masing-masing sabab kudu milu mantuan ngadorong roda padati. Padati anu 5 teh memang teu ngagunakeun tanaga sato, lain eueuh ngan lamun ditarik ku kuda moal kuateun. Lamun ditarik ku munding teu bisa leumpang gancang. Ari sabot kitu deui Suji Angkara mah haben we ngaburu-buru. Ngan jigana teu salah-salah teuing ieu jajaka gandang teh jiga anu terus rasa. Aya nu teu beres ieu, cenah bari lu kelieu ka kenca jeung katuhu. Ari Ginggi mati kajauhan oge geus bisa nangenan yen di sisi jeung kenca rungkun jembet teh aya gerakan-gerakan anu picurigaeun. Kakara oge Suji Angkara parat nyarita ti sisi kenca jeung katuhu ting arajleng sabubuhan jalma. Ku Ginggi ditaksir jumlahna kudu we 30 urang mah. Beungeutna karareng mamake pakaian harideung jeung samakta ku pakarang seukeut. Seperti golok, tumbak, jeung parang. Suji Angkara katut balad-baladna geus taki-taki. Ki Banen, Ki Ogel, Seta jeung Madi geus sayaga ku bedogna masing-masing. Saha maraneh? Ceuk Seta. Teu kudu tatanya. Pokona lamun sia kabeh hayang salamet, tinggalkeun sakabeh barang di ieu tempat. Ceuk anu awakna sembada bewos pinuh ku janggot. Urang ajar siana teu nyaho ieu rombongan saha? Nu cacarita teh angger Seta. Teu hayang nyaho sia kabeh saha. Nu aing nyaho mak harta anu ku sia kabeh keur diakut. Hayo serenkeun ka aing sia. Ceuk kentong begal. Kadenge Suji Angkara seuri harita teh. Aing mah tara biasa nyieun kahadean ka jalma jahat deuleu. Sok pilih, lamun hayang salamet nyingkah sia ti dieu. Pokna balaga. Tah, poe ieu mah sia kudu nyieun kahadean lamun sia mumul kojor. Ceuk begal teu kurang-kurang balaga dina cacaritana. Aing hayang nyaho saha ti antara anu hayang kojor? Ceuk Suji Angkara kituna teh bari ngahuit sangkan balad-baladna ngajorag begal. Atuh ari geus nampak parentah kitu mah rombongan seba ting serentong nyerang balad begal. Anu narajang pangheulana nya Seta anu teu tadi jiga anu geus teu sabar hayang geura galungan. Kabireungeuh Seta jiga anu keur boga kaambek bawa ti awal buktina bedogna mani gangas di uak awit. Ginggi mikir boa-boa nya jajaka Seta geus mekal kakeheul ti lembur mula. Sabab teu tulus ngareremokeun Nyi Santimi, buktina manehna milih milu nyaba jeung rombongan seba batan neruskeun acara pertunangan. Malah jiga namah teu pamit-pamit acan ka Nyi Santimi mah. Ngan barang jeung ngomongkeun Seta hate Ginggi oge jadi mikiran polah dirina. Ari aing naon bedana jeung si Seta cenah jero hatena. Aing oge anu malah puguh-puguh geus ngarobeda awak si Nyi Santimi. Indit ge teu bebeja deui pokna. Hampura Santimi. Oge hampura aing sia Seta. Aing dapet jiga ucing maling lauk anu kuduna hancengan sia, omong Ginggi deui jero hatena.
itu nate bari nalingakeun anu keur Bitotama sarua jeung Suji Angkara ukur nalingakeun. Suji Angkara malah lajo nu keur perang tanding nangtung rada anggang bari nulak cangkeng. Ginggi lalajo anu gelut bari nyumput dina rungkun. Ki oge jeung Ki Banen pangabisna pas-pasan ngan manehna ngagunakeun bedogna apik jeung ati-ati. Kakara nyerang lamun musuh bongo, tur sabalikna bakal ngajleng ka tukang lamun musuh narajang. Beda deui jeung Seta manehna mah bangun anu teu sieun ku pati. Bitotama nate ukur nyerang jeung nyerang teu hayang nakis serangan lawan. Bangun nate jiga anu paheula-heula we saha anu pangheulana nyerang eta anu bakal unggul. Tapi panitenan Ginggi ti kaanggangan sabenerna Seta umur somborono sabab ari pangabisa mah teu cumpon. Basa manehna keur ngaheumbatkeun bedogna ditahan ku bedog lawan anu tanagana leuwih gede. Tapi ka bedog anu dicekel ku Seta teh ampir leupas. Ari tigigeureunana kencak atuh aya panarajang bedog sejen anu ngintip-ngintip nyawana. Kalat saeutik eta bobatok sisirah si Seta teh pasti bakal katarok. Ngan untungna gerakan Ginggi jauh leuwih cepet samemeh bedog musuh ngadek sirahna. Leungeun Ginggi nenggorkeun sisikian anu galituk dina rungkun. Belesat, beletrak. Bedog anu keur diheumbatkeun ku musuh duaan harita keneh ngacleng jauh. Sabot musuh kekerepengan Seta tengah engkekeun deui ngaheumbatkeun bedog atuh sabatae. Jalma anu tadina rek ngalahkeun Seta teh malah jadi maranehna anu kabeunakeun. Rasakeun sia kurang ajar. Rasakeun yo. Ceuk Seta nyeh cer jalma anu teu geus puguh-puguh teu walakaya. Mireungeuh baladna kabeunangan sarintakan sadua-dua. Begal opatan ngagereng ambek kabehadanana rampak narajang ka Seta minangka bela pati ka babaturanana. Kabeh papada ngaheumbatkeun kolewang kana awak Seta. Ngan pikeun kadua kalina Ginggi oge geus nyieun gerakan kilat sabab lamun teu kitu nyawa Seta moal katulungan. Beletak, beletak. Opat pakarang seukeut racleng nyawa ka mana jeung nu bogana ting jererit nandangan ka nyeri. Nyawa ting jererit pedah leungeunna tatu dibaledog ku sisikian, teuing pedah dicahcer ku bedog bogana Seta. Ngan anu tetela mah mireungeuh gangasna Seta anu dina sakedet netra geus bisa meruhkeun genep jalma, balad begal jadi reuwas jeung miris. Kantong begal geuat ngahuit mere tanda tur tekung silila sakumna balad begal teh kalabur ngajauhan ninggalkeun baladna anu genepan anu geus perlaya ku Seta saurang. Batur-baturna Seta karageteun mireungeuh sepak terjang Seta padahal maranehna mah montong boroning kudu meruhkeun genep sarintakan. Dalah adu hareupan hiji lawan hiji oge susah ngelehkeun balad begal teh. Malah tilu anggota rombongan mah aya anu tatu kasabet pakarang musuh. Tina kaget atuh sararea jadi bungah jeung muji Ki Ogel. Ku Ki Ogel tonggong Seta teh ditepakan tanda agul. Malah ku sasama anggota rombongan mah kolu diparang parunggu bari diaeuh-aeuh. Seta oge bunga susurian bari ngacung-ngacungkeun peureub. Suji Angkara angger nulak cangkeng tapi manehna mah cukup kumesem. Ginggi oge sarua neuteub ti kajauhan teh bari seuri mesem. Ieu teh pangalaman munggaran manehna lalajo anu garlut parebut nyawa. Oreng kitu cenah nya disebut perang teh bakal silih ala nyawa. Saha anu hengker nyaeta anu nyawana bakal kabeunangan. Sabenerna lamun teu dibantuan ku Ginggi ti kajauhan bade rencepan anu bakal kaala nyawana teh pasti dirina Seta. Sabab dikepung ku opatan bari ti sisi tigigir bedog musuh geus ting hareumbat. Ngan ku sabab para begal ku Ginggi dikakalakeun nyawa Seta teh katulungan.
kudu nama seta ngarasa heran kunaon bedog musuh-musuh naracleng teu puguh. Tapi seta jika anu teu hayang nyaho kana eta kajadian aneh. Malah anu eces mah sabot musuh anu opatan keur kekerepengan da leungeunna ngadadak kempreng, seta teu anta parah ngaheumbatkeun bedogna tur nganiaya musuh-musuhna taya hampura. Seta agul kabina-bina basa awakna pada manggul. Hal ieu ku Ginggi mah dianggap hiji polah anu jauh tina gawe jujur. Hayu urang laju deui cek Suji Angkara sabada anggota rombongan anu tatu teh di ubaran sakadar. Para wargi mitra kamdung sadayana cag urang rehat heula sagendapnya. Lujeng wayah kieu ka sadayana para wargi mitra kaum dangu anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Utamina mah nu mikalandep kana dongeng Sunda sareupna di pajajaran ieu nya. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangwaberah kana manah kanggo urang sadayana. Lujeng wayah kieu ka urang Sumedang ya. Caket manawi Pak Tajudin pijit ka wadonya. Aduh, ieu nyaritakeun wado ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana Pak Tajudin di Sumedang. Oge ka Mamah El Hatman di Mekah kawit nanti Cianjur haturan lujeng ngadangukeun. Ka Ibu Enji di Pandeglang Banten haturan lujeng ngadangukeun oge nya. Oge ka Teh Eli Sartika sareng ka Mama Andri haturan lujeng ngadangukeun. Lajeng ka Ibu Dokter Yulinda Belia nya sareng Pak Rohendi di Kudus. Oge Bapak Wuhan ya kumaha damang di Cikampek Sukamanah Barat haturan. Pak Taryo oge di Jambi nya. Lajeng Pak Agus Somantri di Garut kumaha daramang urang Garut sadayana mudah-mudahan sarehatnya. Lajeng ka Bapak Pak Prabu Arjuna ya di Banjar ka urang Banjar sareng Pangandaran sadayana. Oge Pak Tedi Rahmat di Kadungora sami di Garut haturan jeung ngadangukeun. Pak Zaki Mubarok oge di Jakarta nya. Atuh dikumkeun wae anu sanesna mah ka urang Bandung nya, urang Soreang, urang Banjaran, Bale Endah, urang Cangkuang, oge urang Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Ciparai. Udah jeung ngadangukeun sadayana dina danget ayeuna. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng teh janten pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna. Sabada rombongan rada jauh Ginggi ngurumui tina rungkun. Geus kitu nyampeurkeun jasad begal opatan nu diantep tinggal loler kitu bae bari awakna boborot ku getih. Boh ku baladna begal, boh ku rombongan Suji Angkara eta layon pada ngantep, padahal meureun ku kumaha bae oge eta teh jalma. Atuh kitu sababna Ginggi jadi katempuhan pikeun mulasara jasad kudu dikubur di eta tempat. Hampuranya amun sia opatan ku kaula teu dipateuhan tacantang tu sia kalojor. Alhasil anu dosa mah nya kaula, ceuk Ginggi sanggeus beres ngaluat ngali kaluat opat layon bega diakutan hiji-hiji dipernahkeun dina kaluat masing-masing. Heueuh sakali deui hampura nya kaula, ceuk Ginggi sanggeus beres ngurebkeun layon anu opat. Tapi deui lamun kaula teu mateuhan sia opatan nya meureun anu kojor teh batur kaula anu ngaranna si Seta, cenah nyarita sorangan. Tur ari geus beres mah belesat Ginggi ngabelesat nyusul deui rombongan Seba. Entekung silila rombongan geus kasusul ngan bae Ginggi kaget. Sabab rombongan Suji Angkara geus aya anu megatan deui. Anu megatan teh maksa eudeup ngajabal barang bawaan ngantang tu bae ku anu bogana mustahil dibikeun. Kaula moal merangan Andika kabeh.
Tapi lamun Andika kabeh moal masrahkeun barang, tunggu wawalasna ti Ki Banaspati, cek kantong begal. Hah? Ki Banaspati? Suji Angkara molohok heran pon kitu deui ogel jeung Ki Banen. Malah anu teu kurang-kurang kagetna oge Ginggi anu ngadengikeun ti kaanggangan. Atuh sahaki ari Ki Banaspati teh, ceuk Madi anu geus nyekel hulu bedog. Eueuh anu nimbalan ka asup balad begal sabab mareneh mama geus ting belesat ngajauhan eta tempat. Ginggi masih tetap kaget naha nya lanceuk sapaguron aing cenah jadi raja begal. Ah, mustahil, ceuk Ginggi harita teh. Ieu mah aya nu teu beres ieu, apana eces ieu barang pajeg jeung seba teh kabeh ge bakal disetorkeun ka manehna, ceuk Ki Ogel harita teh. Suji Angkara mah ukur cicing ngan sabot keur ting haruleng kitu Ki Ogel nyorowok. Aih tu si Ginggi nyusul urang cenah. Saha ta teh? Suji Ungkara ngalieu ka tukang. Ah, ukur jalma bodoh Raden, ngan ku Ki Ogel jeung Ki Banen diajakan mantuan ngakut barang seba, ceuk Madi murileng teu suka ka Ginggi anu nyampeurkeun setengah lumpat. Jajak kaseta oge sarua katembung ijideunana ka Ginggi teh. Kunaon atuh ari siap bet kakara datang, ceuk Ki Ogel. Da naon sia? Madi nyentak. Da kami mah kalah kaganggu manggihan bangke jalma opatan patulayah, tembal Ginggi. Harudang deui terus ngajung jurigan kasianya. Ah, teu harudang deui. Komo make ngajung jurigan mah, tembal Ginggi ka Madi. Jadi naon atuh mana telat-telat teuing sia teh ka dieu? Atuh darada Ginggi nerangkeun yen mana telat oge manehna teh ngubur heula layon. Anu opat teh nya palebah dieu mah manehna teu ngabohong. Ngan lamun ayeuna deuk milih gabung secara langsung teh pedah we tadi ngadenge ngaran Ki Banaspati disebut-sebut. Jadi ku cara kitu lamun manehna gabung jeung ieu rombongan bakal ngagampilkeun tepung jeung lancuk sapagurona. Ki Ogel montong mawa jalma kurang ajar, ieu mangkeluk geus ngacaukeun acara remokan kula jeung si Santimi, ceuk jajak kaseta tutunjuk. Ih, kaula mah teu rumasa boga salah. Piraning neuteup Nyi Santimi anu harita katembong pangling jeung beuki geulis. Rasaan mah asa teu kaleuweuhi da sararea oge kitu Kakang, ceuk Ginggi. Naon sia nyebut Kakang ka aing? Aing mah teu rumasa boga adik kitu patut. Seta nyentak atuh kituna teh baring mubrut jiga anu rek nonjok Ginggi. Ginggi mundur sababaraha lengkah bari sukuna ti ku dawet dan nyelap kana areuy nu raweuy. Atuh ger anu naringali nyaleungseurikeun. Sabot kitu seta mah nyebrut rek nyepak awak Ginggi. Ngajedog sia seta, Suji Angkara nyentak. Namung ieu mangkeluk teh teu sopan ka jisim kula Raden, ceuk seta. Nya kasiah henteu sopan teh da ka aing mah sopan, ceuk Suji Angkara. Atuh seta teu tulus nyepak awak Ginggi ngan kabireungeuh ambekna kapegung. Ginggi ngarti ku nyarita sarupa kitu. Suji Angkara daek nampa manehna salaku anak buahna ngan hartina kudu sopan jeung hormat ka manehna. Nuhun Raden, jisim abdi ditampi babakti ka salira, ceuk Ginggi sinembah hormat. Ki Ogel, Ki Banen,
hade gawekeun ieu budak teh ngan omat montong asa-asa ngahukumna lamun digawena teu bener. Cek Suji Angkara bari nunjuk ka palebah Ginggi. Kabeh jarempe tanda satuju Ginggi gabung kana ieu rombongan seta maka tembong jemedud baeud. Jisim kaula tiasa nyageurkeun anu teu damang atanapi anu tatu tilas gelut Raden, cek Ginggi. Tah alus ari kitu mah tuh geuwat cageurkeun tilu jalma anu tatu sabab tak digalungan jeung begal, cek Suji Angkara. Ginggi unggek malah bungah dibere pagawean atuh jalma tiluan anu keur nandangan tatu tea sarua bungaheun sabab dita tadi asa eueuh anu haat ngubaran. Ngan kakara oge rek nelangan rupa-rupa dangdaunan Suji Angkara geus marentahkeun sangkan rombongan geuwat laju neruskeun lalampahan. Aduh, naha jisim kaula anu tiluan bade dikantudkeun Raden, cek anu tatu. Di dagoan bari lempang euy, sabab lamun kabeh kudu ting rariung di dieu beak waktu teu pugu. Hayu mangkat, cek Suji Angkara bari nyepret bujur kuda. Atuh bring rombongan teh arindit ninggalkeun jalma tiluan ka opat Ginggi. Kaayaan mah geus ngahaeub kaburit. Ari Ginggi mah keur kukurusuk kana rungkun jembet sejaneangan dangdaunan anu keur ubar raheut tea. Dan teu hese sabenerna mah komo di leuweung. Ginggi mah ngarabutan daun binahong ngan basa manggih waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-14 dinten ayeuna. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.